bahasa Inggrisnya? Bahasa satnya wadah. Wadah. Sarapan sore. Sarapan sore harus wadah. Ini kadang-kadang mah beli bade pameran, galuh acara, non Baji? Bade catering, bade acara tahun biasa sumping Kak. Tong hati asik. Oh iya hoyong gitar senawat. Oh, saya ieu teh asan. Tah di penggerak. Sareng cek usuk. Di mana teh usuk teh? Aduh ngono sia teh. Sekarang cek usut japan sih ke maestro kendang. Oh iya teh. Iya putuna teh. Iya. Mirip bendang apa mirip bedug asan? Mirip bedug gitu. Ari abah Sunda mah maestro kendang. Oh gitu. Bisa. Kela asan iya, urang teh asan mah. Kaos asup seragam ieu. Kaos naon itu asan? Di Karawang ge aya nya. Jabar ge aya. Jadi Karawang dia mah markasna sebastian. Oh nyemur belum bisa baju. Dirah-rah wae unggal minggu. Ibu Haji mah seneng di Mohon. Kamu khusus supaya Bu Haji hampura pisan. Hampura pisan. Cenah mah teu siap 2 piring teh. Tah kitu. Ieu ana urang-urang tepangan deui. Ayo sanes. Aya Kang Iwan Sanjaya. Ieu perwakilan lengser ti ke urang langsung ka anjeunna urang terus. Sampurasun. Sampai Nah, dulu sadayana. Sareng patepang sareng Iwan di depan. Ieu perwakilan lengser ti mana Kang Iwan teh? di lengser handap. Di handap. Lengser handap tapi itu untuk pendek itu. Yang Gitu. di hilir. Tuh ieu ti mana hilangna Kang Iwan? Perwakilan Komnas Bengklok. Kiringan bengklok. Saya. Itu yang digunakan untuk orang tua itu. Bang ayeuna teh bade sawala. Salah itu. Teman-teman pangitna aya acara di TPI itu buka acara ini untuk ini silaturahmi. Iya. Dapat kemudahannya Satu nun Kang Iwan. Orang ngalengkah deui. Ngalengkah deui. Tah ieu nu ngarumpul. Ngarumpul aya wa udah nya. Tah, ieu udah perwakilan di mana udah teh? Cikampek, cenah jauh euy. Gua duginya ka dieu nya. Tuh tahan mati asik. Ieu senior euy sebenarnya mah udah tuh teh. Segala bisa anjeunna mah. Kali kubur bisa nya, Pak. Bisa mengaringna itu. Buset. Itu yang gimana kalau soal itu enak ya? Harapan-harapan ulah kamu kelakar ya. Khas Karawang lah kudu kita ciri. Saya. Hatur nuhun pisan, Pak. Urang ngalingi deui ka Kang Ilham yang ngagaduhan Margasari. Karawang Timur cenah ieu mah. Lengser Karawang Timur. Ieu mah mang ieu mah kadang jadi nini. Tos. Tah. Sadayana. Ieu mah nini, ieu mah aku, ieu mah naon. Naon wae. Dikeuna. Heeh. Tukang kopi ge nya janten. Kadang jadi mantri. Mantri. Iya, standby wae Kang Ilham isuk. Iya, geus balik-balik. Apa mau balik gitu kurang? Sedih di Wak. Orang lajang deui. Ini sup sadi. Asa jauh Iya, si Cenah. paninangan Bayar dong mangga. Adiras jalan Assalamualaikum. Aing kadang nyasikeun.
Urang teras deui ka senior urang. Kapupuh urang jadi nyaeta Abah Cakra. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Ketemu saya Abah Cakra. Rampe. Tah urang terus Abah ya. Ieu teh urang teh nuju naon Bah di saung teh Bah ayeuna teh. Oh, aya hiji komunitas. Oh aya Abah di Karawang ge. Cobaan urang hidangkeun, urang bentuk, urang guyubkeun. Ulah hati-hati. Sada kubur di kapitu sada gelap lada. Amin. Saran Baik. dur bedugna Tah bener Bah. nah ketuk sada Tah ayeuna maksud tujuanna dibentukakeun teh naon Bah? kendang sada Maksud tujuanna mah ciam hayang memulai Mohon. Sedahat tepak Raden Sancang Jaman digenggung taran Ulah paling obor para budak teh mah incu urang meureun teh naon cenah lengser teh. Isiran di Gunung Putri Silalang di Cihanjawar Budaya teh Masih di Patilasan baheng heula ayeuna kantun tapakna ngalun di Beda, Bang. leuwih Citarum Makanya orang-orang patok bener. Cipeles kekeliasan Tah eta jadi ciri khas Karawang itu banyak. Alhamdulillah atuh nuhun Bah. Bah Cakra siap. Ulang ngajak deui ka pimpinan urang. Kasebat ngaran keur budak Mantap. kasebit ngaran keur leutik kasebut ngaran keur lembut Tah ayeuna hiji deui dulur. Urang langsung ka pimpinan urang. Mah Haji Nok, Mah Haji Rosidah. Assalamualaikum Ibu. Itu di mana orang Ibu? Nagara tawang gantungan Nagara tawang Hai, satu nuhun Ibu. gantungan Urang makan-makan siap-siap. Tos sayogi bala-balana. Makan teh ngapun. Kita mah budak gitu. Satu nuhun sadayana.